Soalnya persaingan hidup semakin ketat, kebutuhan pokok semakin meningkat, duit yang bea susah didapat, sumur jeung sawah loba nu saat, jelema loba nu jahat, pemimpin poho ka rakyat, penegak hukum geus harianat, nu beunghar tara jarakat, nu miskin jadi bangsat akibat hirup malarat. Apalagi kamari-kamari di masa pandemi keur viral-viralna loba jelema nu jadi bangsat gara-gara kurang ekonomi. Betul. Nauzul kuatkeun im, lamun nu imanna kuat mah rek sakumaha susahna moal nepi ka ngalanggar peraturan ti Gusti. Teruskeun Bu. Masih kiat abdi nu teu kuat. Ieu teh cai satilu-tilu nu herang hungkul. Naon? Nu kieu ieu mah herang hungkul. Keun bae lah. Abdi bisi kembung dibere cai loba kieu. Bae dadina TV ge seueur geuning bahwa air putih merupakan air yang sangat murah. Terakhir Ibu Hikmah memperingati Maulid dina wengi ieu abdi berpesan ka urang dieu, urang kampung Cinangsi. Pesan ti abdi nyaeta TPS. Naon cenah? TPS teh hartosna 3 pesan singkat. Sabaraha? 3 pesan singkat. Nu kahiji pesan ti abdi, perbaikilah akhlak diri. Naon cenah jang? Perbaikilah akhlak diri. Sabab kunaon zaman ayeuna seueur jalmi anu hilap ka Gusti Allah gara-gara urusan dunia. Betul. Kasaha neng nais urang kudu memperbaiki akhlak teh. Nu kahiji alladzi khalaqaka, anu nyiptakeun urang sadayana saha? Allah. Zaman ayeuna loba jelema anu ngaengkekeun ibadah gara-gara HP. Betul. Zaman ayeuna teu kolot, teu budak, nini-nini, aki-aki, ujang-ujang, neng-neng, teu guru, murid, dosen, mahasiswa, ajengan, kiai, santri, kabeh boga HP. Ulama salaf kapungkur teu tiasa bobo lamun teu acan maca Al-Qur'an. Ulama salaf kapungkur teu tiasa bobo lamun teu acan maca sholawat. Pan urang mah teu kitu. Urang mah teu bisa bobo lamun acan ningali WA. Teu bisa sare lamun acan ningali status. Betul. Lalieurna jalma ayeuna mah ibu-ibu budak gering ngadon dipoto. Lainnya dibawa ke dokter, ieu mah ngadon dipoto budak gering teh cekrek. Distatuskeun GWS sayang. Ari ka dokter henteu, lieur henteu. Saha nu lieur? Urang mah rek sare nu ditingali. Hudang sare mimiti ningali. Rek cai mamawa. Ngajarkeun derek bari ngecas. Keur mandi ngadangu suara HP lumpat keluar andukna tinggalun. Nah cenah urang make kudu nguatkeun iman sabab zaman ayeuna semakin mending, kebutuhan pokok semakin mending, duit yang bea susah didap, sumur jeung sawah loba nu sa, jelema loba nu jah, pemimpin poho karak, penegak hukum geus harian, nu beunghar tara jarak, nu miskin jara di bank akibat hirup malah barudak barusi. Arah sami tungkungna. Maka kunci hidup di zaman kiwari mah hiji kuatkeun iman. Sabab zaman eta teh geus zaman pang akhir-akhirna. Geus zaman edan, betul. Zaman edan loba anak eueuh bapaan ngalahirkeun susu lumputan nu kitu ulah urutan
Kade usahakeun parawan kudu hamil ti payun. Ulah ti gigir. Ulah ti tukang. Ripuh kudu ti payun hamil teh. Betul. Zaman ruksak. Edan mah enggeus bieu. Ayeuna mah zaman ruksak. Zaman loba jelema gelong ngadadak tengah peuting sing barakatak memeh nikah geus boga nikah karek 2 bulan geus boga orok huntuan. Nauzu zaman sinting. Nama sinting ini sok lah. Zaman loba pemuda marake. Nini make legging. Sakali deui legging siap. Zaman sinting loba pemuda marake. Nini make para saya ngabebetkeun piring. Teh heula Pak ari nini make legging kumaha nya? Leung di ibu-ibu mah masih kena nyangsang. Di nini mah meureun haban we merosot. Teruskeun. Zaman ancur nyarieun erok henteu di ukur lain atur. Ukur siap. Zaman ancur nyarieun erok henteu di marakena paluhur hayang katingali tuhur aja. Hayang katingali bujur rek sakumanyen erokna. Kade antong bujur tuur. Siap. Awas aya keneh nu nyebut bujur. Zaman ancur nyarieun erok henteu di marakena paluhur hayang katingali tuur lain bujur. Keukeuh eta bujur. Ibu zaman ayeuna parawan umur 17 tahun make rok adina nu umur 7 tahun. Eta rok kaluhur tenepi kahandap tenepi. Leheung ari urang India mah raresep mulus barodas betul. Jadi urang mah toto tilas budug geus mah hideung hurik hirup deh. Betul. Matakan istri saya keneh nutupan or, wajib nutupan or. Betul. Satuju. Teruskeun. Zaman kan geus bi. Zaman gaul loba buuk siga meong make motor kenal potna ngebul siap. Zaman gaul loba buuk siga meong make motor kenal potna ngebul lamun ngawadul siga tuyul. Dan biasanya lalaki nusok memberi janji manis mah. Betul. Kupingkeun ya istri tekengeng mudah terbuai janji manis lalaki. Sebab yang mengasih coklat akan kalah dengan yang ngasih seperangkat alat sholat. Yang bilang I love you akan kalah dengan yang mengucap qabiltu. Betul.
Katakan lalaki tong sok ngabarohong. Mun bener-bener mah datangan ka imahna, betul. Setuju. Kena mental tah lalaki. Terus kan zaman gelo loba salaki anu teu molo kapamajikan teu mere resiko ungsak ingstrek bari nontot gareuleuh aya bapak-bapak lehewan. Leung budak mah masih kene wajar. Ieu mah aki-aki lehewan. Kade Bu sakali deui nitip ayeuna teh geus zaman 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 gel, zaman ruk, zaman sin. Nitip hiji hidup di zaman seperti ini, maka kita harus menguatkan iman. Setuju? Lanjut. Terakhir pesan ti abdi nyaeta perbanyak sholawat kepada Kanjeng Nabi. Osok sholawatan sadayana sabaraha kali sadinten sawengi. Sabaraha kali cek si ibu teh neng nais ibu mah maca sholawat dina atahiyat we keur salat. Kade Pak sakali urang maca sholawat ka Kanjeng Nabi Allah bakal nurunkeun 10 rahmat. 10 kali urang maca sholawat ka Kanjeng Nabi Allah bakal nurunkeun 100 rahmat. 100 kali urang maca sholawat ka Kanjeng Nabi Allah bakal nurunkeun 1000 rahmat. Jeung ketika lisan urang mampu bersolawat ka Kanjeng Nabi alfa marra tegasna mah 1000 balikan la yamutu hatta yubashira lahu bil jannah moal waka dimaotkeun ku Allah kecuali maut nyandak pangbubungah surga. Lain amin amin salawat. Amin. Amin. Amin amin salawat henteu. Sok sholawatan teh teu kudu keur kieu ririungan. Ibu nuju ngepel, nuju nyamel, nyuci piring sok sholawat. Keur mependek budak, nimang-nimang budak sholawat. Ieu mah nimang-nimang budak dikieukeun. Meuni geulis-geulis teuing ya teh putla caha. Itu budakna molotot. Jadi sabenerna kuring budak saha cenah. Sarua deui jeung salakina. Si bapak balik ti pasar mawa karesek oleh-oleh ti pasar martabak disampeurkeun ku budakna. Ayah puyang. Decadel orok mah. Ayah pulang. Bawa ecek, mawa keresek. Da si bapak teh terharu ger disampeurkeun meuni pintel-pintel teuing teh putla caha. Atuh budakna mundur bari nunjuk budak sia. Kapungkur mah gitu Bu, urusan kolot kapungkur gitu. Nimang-nimang budak teh bari ngucapkeun sholawat, nu diucapkeun kalimat-kalimat thayyibah. Kapungkur lamun budak hoyong nuang katuangan anu teu sok dikumaha heula. Dibeuweung ayeuna aya keneh nu sok dibeuweung. Jarang ayeuna mah betul. Tos lemut teh dihuapkeun kana lambay budakna bari ngucapkeun kalimat thayyibah atuh nu dilebet teh janten barokah. Ari ieu mah ibu ngahuapan budak teh bari nyanyi dasar kau keong racun. Atuh budakna jadi mencret. Da barokahna barokah keong. Teh zaman ayeuna mah lagu teh teu bermanfaat. Baheula mah lagu teh sambil dakwah. Aya pesan-pesan moral dina isi lagu teh. Zaman ayeuna tingali lagu keur viral. Yamet Kudasi, Bang Yamet. Tah geuning harapan. Betul. Sok teu kudu urang sering keneh ninggali WA, ninggal status daripada ninggali Quran. Urang sering keneh ngisi pulsa, ngisi kuota daripada ngisi kotak. Bapak-bapak keur Jumatan aya kensleng ngaliwat pura-pura sare.
Dina pesak aya 50.000, 20.000 jeung 2.000 mana nu diasupkeun 2.000. Betul. Kade HP mah teu awon, HP teu goreng, nu goreng mah jelema anu salah ngagunakeun HP. Nah jujur kana nana HP mah eueuh merek nana. Contohna nu salah ngagunakeun HP kumaha? Ibu gaduh HP, gaduh nomor salaki ari SMS-an jeung salaki batur. Aya nu kitu. Tah nu kitu ngaranna keuyeup. Arapal keuyeup. Tiraha apal keuyeup. Ari keuyeup matana mencelong ka hareup, ari lempang kagigir. Si bapak gaduh HP, gaduh nomor pamajikan, ari teteleponan jeung randa. Tah nu kitu teh keuyeup. Si akang gaduh motor anyar dipake ngabonceng awewe sejen eta oge ojek lamun nu kitu. Tiraha nu kitu ngaranna keuyeup. Di abdi mah di Cipongkor nu kitu ngaranna ojek. Datang ka dieu mah nu kitu ngaranna astagfirullah. Kartos henteu Bu. HP mah teu awon, teu goreng, nu goreng mah jalmi nu salah ngagunakeun HP. Matakan urang nu garaduh HP cing bijak ngagunakeunana. Betul. Kedah tiasa terang waktuna nyoh HP teh sae kanggo informasi ngan ulah kabablasan. Betul. Zaman ayeuna naon nu teu bisa ditingali dina HP. Betul. Kabeh ge bisa. Bahkan aya dina berita budak SD ngalakukeun pemerkosaan gara-gara ningali tina HP. Beres ningali hayang nyontohkeun. Nauzu. Kade hiji ulah hilap waktu ibadah gara-gara HP. Nu kadua Bu, lamun ceuk Allah salat salat, mun ceuk Allah puasa puasa, mun ceuk Allah zakat zakat, mun ceuk Allah tutupan orat teh. Orat istri ti ujung rambut nepi ka ujung kaki selain wajah jeung telapak tangan. Lamun kabuka oratna atau dihaja henteu nutup orat katinggal ku batur dosa kacida luar biasa. Kurang dia ibu-ibu osok ngaranggot tiung sadayana. Unggal dinten siga kieu rapih. Ayeuna sigan heueuh marake tiung lah. Bubar we pangajian pandi baruka tiungna teh. Hareud ararat bayeung. Da abdi mah apal nu sok make tiung jeung nutara. Nutara make tiung heg make kaciri nyara rengsul. Tong diomekeun aja jadikan nyahoan. Pamajikan saha eta teh euy. Kade Kang sanes istri hungkul nu kudu nutupan orat. Lalaki oge kudu. Orat lalaki diantara bujal jeung tuur. Lamun lalaki katinggal oratna kudu lain mahram, maka dosana sarua jeung awewe anu tatalanjang. Matakan ieu ka lalaki nu sok main futsal tong make kolor luhureun tuur. Jadi engke mah mun dek futsal teh marake gamis. Dek najong bola tong luhur teuing bisi bola na aya 3. Kartos kade tutupan or cing rapih tah kieu setiap hari pan aya anu ngaji mah nutupan orat ari ka warung henteu. Betul. Nauzu hiji cenah nu kudu diperbaiki teh akhlak ka Gusti Allah. Nu kadua nu kudu diperbaiki teh akhlak ka saha? Ka orang tua. Punten Bu, zaman ayeuna teu saeutik budak anu berani
ngabunuh indung bapakna. Betul. Eta karena kurang didikan akhlak. Matakan ibu sok sakolakeun budak cing luhur nepi ka S1, S2, S3, S teler, S nong mangga. Ngan kade eta budak nalika geus sukses tapi teu bisa ngahormat ka indung bapakna gara-gara teu dipasantrenkeun. Betul. Siapapun kita, apapun derajat kita, seberapa banyak harta kita di hadapan kedua orang tua, tetaplah merendah ulah sombong. Sabab urang moal bisa sukses lamun eueuh doa tinu jadi abdi ge moal tiasa nyarios di dieu lamun teu aya doa ti indung bapa. Katakan abdi mah pami di bumi di piwarang nyuci piring kupun rama da teu wantun nolak. Hoream oge dipaksakeun we nyuci piring. Bari nyuci piring teh bari ngalagu India. Kieu laguna teh. Boleh curia, boleh sajana. Hai mai hogi tere sajana. Tere menjene we tetamar maragaya. Kartos ente artina. Artikeun tong. Kieu artina. Mani haroream pisan. Adek maksakeun da bisi teu dibere jajan keur sakola. Katakan kitu tah budak tade ulah nolak lamun disuruh ku kolot teh. Koream oge kajen keneh paksa. Sabab ridona Allah aya dina ridona orang tua, murkana Allah aya dina murkana orang tua. Kartos hiji cenah dua cenah perbaiki akhlak ka orang tua. Nu katilu nu kudu diperbaiki akhlak teh saha? Pamajikan ka salaki, salaki ka pamaji. Ibu sateu acan nikah wewenang aya di sepuh. Bapak sateu acan nikah wewenang aya di indung, di sepuh. Tapi tos nikah mah wewenang ibu aya di salah. Ridho Allah aya dina ridona salah. Murkana Allah aya dina murkana salah. Betul. Pan sok aya wae kang dina rumah tangga teh salah sahijina anu ngabogaan adat goreng patut. Betul. Si bapak aya nu sok ngomen masakan pamajikan. Sayur kurang uyah diasaan ku salaki, cek salaki ibu teh, Gusti rumah tangga 7 tahun can bisa keneh nyayur. Aya di dia salaki nusok itu, nusok ngomen pamajikan aya, nu belah mana diukna, kurang cekek legor. Pan sok aya salaki teh dahar hayang kariam, baju hayang kari make, betul. Padahal ya kupingkeun Pak, kewajiban anu sok masak, ngepel, nyuci piring, gegeroh, nyapu eta teh kewajiban salaki. Tah salaki cenah. Sakali deui ibu nu kudu masak, ngepel, nyuci piring, nyapu, gegeroh eta teh kewajiban salaki. Mahirupna jauh ti para alimil ulama tegasna mah tara daek Taradaek ngadangukeun papatah tikia, maka niscaya sifatna teh, akhlakna teh bakal kawasat to, bakal siga heu. Nauzu. Naon buktina neng nai sok urang contohan, jawab ku sararea cing kompak siap. Siap. Nu belah ditu sigana 2 minggu di diumumkeun di masjid. Ya rempling wae itu si bapak mah. Katakan abdi mah hoream nanya ka bapak-bapak teh. Aya ku ayana nyorak pika keungeun. Hek caricing di nu poek ditaros ku abdi Pak damang. Eta nu seuri. Jawab ku saladea cing kompak ari monyet sok dahar tara. Monyet sok nginum tara, monyet sok sare tara, monyet sok sholat tara, monyet sok ngaji tara,
monyet sok dikir tara, monyet sok puasa tara, monyet sok ka masjid tara. Ari ayeuna jelema sok dahar tara, jelema sok nginum tara, jelema sok sare tara, jelema sok salat tara, jelema sok ngaji tara, jelema sok puasa tara, jelema sok ka masjid tara. Berarti lamun aya nu hirup di alam dunia pagaweana teh ngan kur dahar nginum jeung sare palebah salat tara, ngaji oge, puasa oge, sedekah oge, zikir oge, ka masjid ge, nu kitu teh tong bari molotot kang kasalaki. Ibu kudu tiasa menghormati salaki, ulah ngalawan kalau jadi carog. Cing sadar bu bahwa orang lamun aya pangabutuh teh bebeja kasaha kasalaki. Belaan salaki usaha ti paparetot jeung ti babaranting menang duit-duitna dibelikeun kana kosmetikna dibikeun ka ibu-ibu dandan satakar kebek. Make lipstik 5 cm. Bedak Wardah aya Wardah. Ines aya, Seger Senau aya, murah 5 ribuan. Halis dikerok diganti ku sifat nepi ka siga emad wajib mutasil panyangna eta sifat. Rugud hujan lumpat keluar nyai tang popoean asup deui ka imah leungit halisna. Percis kalong wewe. Can seubeuh keneh buuk dibonding nepi ka siga gantar lempengna. Can seubeuh keneh diwarnaan. Pabrik cat kabeh pinah kana buuk. Dibeureman, dikonengan, dihejoan, bungkus ku daun kulub sirah ngaranna. Saparantosna dandan satakar kebek kitu ibu disuguhkeun keur saha? Keur tukang ojek, keur tukang sayur jeung asin di pasar. Lieur henteu. Saha nu lieur? Kunaon jarempling. Sidik eta make up teh duitna ti saha? Ti salaki. Ari geus make up, geus dandan disuguhkeun keur batur lieur henteu. Saha nu lieur? Ngaku geuning. Suguhkeun kagelisan teh pertama na keur salaki. Matak tong aneh lamun salaki ibu di jalan papanggih jeung awewe nu geulis sok rada molotot. Sabab di imahna tara diservis. Ibu bade bobo jeung salaki osok dangdos heula. Osok nganggo acuk nu sae. Osok nganggo sesengitan. Teu hiji-hiji acan eta. Siga nama Kang iya ibu-ibu rek sare jeung salaki teh buuk rewa-gerewik dahjir ngabarah bay tali kutang coplok ditamal ku panitik nalika ditangkep teh ku salakina ngagoa katojos panitik rek sare jeung salaki teh buuk rewa-gerewik atuh salakina pas mukakeun panto kamar kalah ka maca ayat kursi. Pajarkeun teh eta mah kamar dedemit. Sok ti ayeuna mah Bu sateu acan bobo jeung salaki teh dangdoseun. Perbaiki akhlak ka salaki, suguhkeun kagelisan teh pertama na keur salak. Cing sopan ka salaki teh Bu. Lamun ngalangkung payeudeun salaki pupuntenan. Istri anu solehah mah nalika ngalangkung payeunan salaki teh rengkuh. Terang rengkuh. Kieu tah osok tara. Kieu Bu dicontohan aya salaki di payun ibu bade ngalangkung punten sayang. Atuh heueuh piraku punten monyet. Punten bebeb abdi bade ngalangkung ngeser heula sakedik osok kitu tara. Ieu mah salaki keur ngagoler ka tincak beheungna. Nepi ka disadak ngek.
Kang sugan menta hampura dah henteu kalah kadicarekan titah saha cicing didinya. Betul. Kadea ibu perbaiki akhlak kasalah. Kartos moal hilap deui moal. Jadi nu kahiji pesan ti abdi teh memperbaiki kasaha, kahiji ka Gusti, kadua ka orang tua, katilu pamajikan ka salaki kartos. Mudah-mudahan uih ti dieu teu aya ibu-ibu nu sok masih keneh ngalawan ka salaki. Mudah-mudahan uih ti dieu teu aya salaki anu sok ngomen masakan pamajikan. Hiji cenang pesan ti abdi, dua deui urang regedekeun lah ayeuna mah ngaosna nu penting mah singkat, padat, melekat, kade poho balik mawa ilmu numan. Da kieu resiko ngomong jeung ahli barang hakan teh. Tadi ayah budak letik lulumpatan ka itu mau keresek bari nyanyi bari sholawat sallallahu ala Muhammad balikna mawa barakat hanjakal ngankur saeutik sigana dilegleg ustad. Can ge beres ngaji geus dipitnah ku budak leutik. Nu kadua ibu pesan ti abdi nyaeta kuatkeun iman. Naon cenah? Soalna seungit beda jeung nini-nini. Sok ibu nalika ngalahirkeun datang tetangga ngalongo dikiekeun orok teh meuni gelis-gelis teuing celepot dicium. Orok teh meuni kasep-kasep teuing celepot dicium. Betul. Da gelis da kasep wangi bahangna orok teh. Sugan aya di dia nini-nini bubar pengajian di jalan loba nu nyiuman. Aya henteu? Iya nini meuni keriput celepot dicium. Aya teu? Aki-aki sugan balik Jumatan di jalan loba nu nyiuman. Ieu aki-aki meuni kasep-kasep teuing celepot diciuman. Aya henteu? Henteu, da aki-aki mah barau udud. Betul. Orok mah seungit beda jeung Kanjeng Nabi begitu lahir ke alam dunia, gubrak ke alam dunia, ngajerit maratan langit, ngoceak maratan darat, disambut ku para malaikat Allah, bari ngucapkeun tasbihan wa tahmidan wa tahlilan wa istighfaro, bari zikir ka Gusti Allah. Matakan orang Kang lamun hoyong memperingati Maulid Nabi tong jauh-jauh perbanyak zikir ka Gusti Nabi jeung Rasul sabadana Rasulullah Muhammad. Komo ka ibu-ibu tah Kang, kade umat ibu-ibu istri khususna kuatkeun iman teh, sabab istri mah babari dihasut, babari dipengaruhi nyarebret paranasan. Dina pangajian pasti socana teh ngareret kanu gelangna ranggeum. Balik ka imah ngahulang si ibu mah. Teu beunang ditanya. Cek salakina mah kunaon cicing wae. Cek ibu teh, bapak tingali pamajikan batur mah kabeh beheungna teh dirante. Bapak tingali pamajikan batur mah kabeh emasna teh loba 22 karat, 23 karat, 24 karat. Nah ari urang mun teu sakarat-karat acan. Cek salakina hayang sakarat maneh ka dieu urang cekek. Dateng ku naon Kang awewe ayeuna mah nyarebret paranasan siga angkot kumaha setoran. Setorana leutik nyangeyeng si ibu mah. Setorana gede nang karak siga bakakak. Uri bade naros ye ka ibu-ibu urang dieu. Lamun salaki ibu damel di luar kota, bulan hareup mending keneh salaki balik teu mawa duit atawa duit ditransfer salaki teu balik. Mending mana? Istri anu solehah mah pasti ngawaler mending keneh salaki balik bari mawa duit.
Betul Bu? Setuju? Awewe ayeuna mah nyarebret tatangga kabeli kulkas ibu nu paranas tiris. Muriang kagibri. Ningang dikerok teh ku salakina aya gambar kulkas. Tatangga kabeli motor anyar ibu nu ngebul. Cek kenal poten aja di ece nu ngebul. Diaroromongkeun. Cek nu belah dia, Bu tingali si itu mah kabeli motor anyar. Cek nu belah dia, meunang nganyuk. Ya ibu udah mau ngiluan mayar atuh. Betul. Katakan tongsok nyarebret, tongsok paranas. Kuatkeun kudu nama kieu kasalaki teh bapak tingali tatangga mah pamajikana geus 2 ari bapak iraha. Kitu istri nu solehah mah bade nyobian kitu kasalaki moal. Kadek nitip kuatkan iman. Karena zaman ayeuna persaingan hidup semakin ketat, kebutuhan pokok semakin meningkat, duit yang bea susah didapat, sumur jeung sawah loba nu saat, jelema loba nu jahat, pemimpin poho ka rakyat, penegak hukum geus harianat, nu beunghar tara jarakat, nu miskin jadi bangsat akibat hirup malarat. Apalagi kamari-kamari di masa pandemi keur viral-viralna loba jelema nu jadi bangsat gara-gara kurang ekonomi. Betul. Nauzul kuatkeun lamun nu imanna kuat mah rek sakumaha susahna moal nepi ka ngalanggar peraturan ti Gusti. Amin 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 ya rabbal alamin. Aman aman bi rahmatika ya rahim. Iman 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 yakin ainun hakun. Imun imun Biha kun fayakun. Amin 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 ya rabbal alamin. Aman bi rahmatika ya rahim. Iman 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 yakin ainun hakun. Imun Al-Azim astagfirullah, Al-Azim astagfirullah, Al-Azim astagfirullah, Al-Azim astagfirullah, Al-Azim. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdihi, Allah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdihi, astagfirullah. Sayyidina Muhammadin alladhi ta'malu bihi al-qadwatan farju bihi al-qurab wa tuqba bihi al-hawaid wa tunalu bihi al-raghaib wa syahawati ma yastasir ghamam bi wajhi rahim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin jada di kulli ma'lum. Surak sekali deh surak. Amin 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 ya rabbal alamin. Aman bi rahmatika ya rahim.
ke Bang Emok, cenah sangayu ke Bang Emok. Kamu lah, tiung koneng deui jadi sasana. Aya kuayanan teu ngandung, moal poe datang COD. Paket euy jeung paket. Damer ibu nu bayar ku duit saha? Salaki. Ku duitna lain ku salakina. Terus kesel ku pamajikan. Aya di dieu nu kitu Pak pamajikan? Eta pamajikan